Assalamualaikum, halo guys, nama aku Imel, aku Sipa. Ayo guys, jangan lupa dukung channel kami, LCL Channel, dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Bye-bye guys. Dai, karena enak kedeng lebaran. Cok. Kemam terus lebaran orang ngayakeun jalan-jalan. Terus Ti ayeuna dai kira pentaan duit jeung jalan-jalan ka budak. cok. Dai, sia ngarti teh sih nu diomongkeun ku aing. Oh, coba cok ulang sekali deh. Astagfirullah. Dai mana? Lah emang bener anak teh balik. Bener koy, tadi orang lewat tempo di hari ini mana? Mun bener mah orang ulin ah. Siapa wae orang mah goy, soalnya baturan lagi aya ilu deui. Oh bagus mun kitu mah maga orang bisa bareng. Ayo urang. Ayo. Siap. Woi, Pik. Kebeneran saya kadi anyarek nanya. Nanya naon sih? Si Abed masih dudag-dudag hutang keneh kan ku dulur sia. Bener dai, dulu lagi geus bingungun kemana kumaha bawa. Bingung kunaon sia Pek? Atuh setiap ditagi duit wae. Terus Setiap telepon tara diangkat. Atuh padahal mah tagihna ku sia we, Pik. ya si Hopi kalau sia we. Embung aing mah dai mung campur masalah eta mah. Teuing eta mah lah urusan manehna. Aja eta dulur mana kumaha cenah? Astagfirullahaladzim. Urang keur puasa, Cok. Kunaon urang ngomongkeun jelema nya. Bisa orang balik heula. Dosa ngomongkeun batur. Pek. Amun geus buka puasa orang teruskeun deui ya. Tapi si agak ngomong-ngomong puasa henteu yo. Puasa lah, emang na aing juri geus terpuasa. Ah tapi asa ketemu seger amat yo. Maneh mah goy, ai masalah puasa mah pan henteu ditempo dina seger na meureun. Yang penting mah niatna. Ah urang mah rada teu percaya. Maneh nuduh ka urang, maneh meureun tah nu teu puasa mah. Puasa lah urang mah yang bukti. Naon coba buktina? Hah tah bau kan. Buset, bu amat segebeok teu Ram. Aisyah emang na aing binatang. Sataun nutos kalangkung kuring papisah jeung pamajikan wartos nama rek sumping deui saminggu lebaran manehna datang. Ganti lagu aing mendingan gak? Hariwang asa hariwang nu geulis teu datang-datang. Bapak mah nyanyi wae. Nyapan eta baran kangen bapak ka umi maneh. Atuh sing geunaheun ke pa nyanyina. Emang teu geunahan kitu. Henteu. Neng Sipa, suara Pak RT ngeunaheun teu? Geunaheun sih Pak RT. Tuh kan Neng, suara bapak seki geunaheunna. Terserah Bapak we atuh. Paning bade amang heula nyanyi sih Pak. Oh atuh, amang ka mana ngomong-ngomong? Kamana we Pak urusan anak muda nya Pak? Oh nya, sing hade atuh nya. Kade amun papanggih jeung budak pengangguran teh pemuda, balik we langsung ke dieu. Oh nya Pak. Eta Neng Sipa ge kade nya, soal anyar keneh di dieu, bising kapelet ke pemuda di dieu. Nya Pak. Neng pamit heula sekalian ke buburit. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing hade di jalan. Kurang ngabuburit ke mana ya? Itu tuh kayak jembatan. Emang tempatnya enakan deh. Enakan, terus adem deh. Gak ngomong-ngomong harus beli baju lebaran kan. Geus urang mun naon. Kepang mesenkeun ya. Neng, ngomong-ngomong Neng ka mana ya? Ke buburit. Ngabuburit ke mana ya? Email ada ke jembatan Sabrang. Oh,
orang gara kadinya tah. Bareng gak? Ayo tuh gak? Ayo. Ih, itu si Abed. Yo, tadi malu gua kemana? Ngarope. Ngopi syahil dulu. Ngopi mah, Bet. Oh lah, pagi itu barang ngongkos naon buat. Bisa wae ya. Aduh, Bet ceker penting sahur di mana? aduh di Malaysia mamanya di sawah. Di imah. Cenah keluarga sia keur arareueuh. Aju dari masakan ku saha sia, Bet? Atau serangan lah. Aji sia masak naon? Hah? Aji sia masak naon? Atau masak mie lah. Nyaing masak batu. Saya mau ulang ngadahar mie wae, Bos. Itu bagus. Heuh, eta mah teu bagus, Bet. Aing nyawa sih cok. Mana yang ada lain di mana? Atau aing cok mie ngahutang heula aku warung bari jeung era ge lah kapaksa. Duh, saya Bos karunya amat. Mending sahur di dia di Mas Coki. Wah, bener sih dulu. Oh, beneran. Bos. Aing gak ditawaran bieu. Bener, Bet. Sorti dia weh. Ti dia ge tenan naon kok. Ngahutang heula ge. Oh, Kopi acan dari Riz. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Anan ya. Nah, diuk dah. Dia koi. Mahi meureun deh. Tumben ya. Aya naraon ya. Oh, itu teh orang nganter seargo ya. Ah, henteu we teh yang satrohmi we geus dila Bang Ijing RT. Oh, silaturahmi. Eta kunaon sih cilok-cilok ka jero imah aing. Henteu teh. Teh ngomong-ngomong anaknya teh ka mana? Keluar luar. Si email jeung si Sipa. Aing boga ide ya. Mumpung aing teu boga rokok jeung kopi. Tipu ku aing. Teh, bengong wae. Aya tuh di jero. Artita keluar ku urang. Ya, boleh boleh sih sih. teh. Sekalian sisipan aja, teh. Oke, siap. Tapi dah ngomong-ngomong Pak RT ya. Kita dicet ka panggil rokok jeung kopi ya. Iya, beli rokok yuk. Mua sorangan mah. Sia we sorangan. Lu anu ayo. Siapa tuh ge? Ayo. Ulah repot-repot tapi na goy. Duh, sok pura-pura Pak RT mah. Ayo, orang beli. Tapi na bagus sih. Oke deh, kaki itu ngartikeun sa ka aing. Tadi aing teu ngarokok sa jeung kopi. Pik. Ya diuk ya. Nahan teh? Gimana sih Pik? Iya we teh lah aras saldi mah ge. Oh. Pik, geus ngopi can sia. Boro teh teu manggih cakang-cakang na acan. Sarua aing can ngopi ti tadi. RT mah perang sarek mere curang. Tenang Pik, aing kendari pu budak ya si Angga jeung si Argoy. Nipu naon teh? Eta budak tadi kajeun aku aing ka dieu arek ngaranjang kasih email. Jadi aing ditipu. Padahal si email ngendong di masih Sipa. Haji kumaha tah? Eta budak ku aing sindiran tadi. Teu boga rokok, teu boga kopi, enak keur ngamareuli di warung, sadaguane di dieu. Ai RT bisa wae, tapi bisa sih, siap dah pokoknya apa. Tah, mangkana siap Pik, daguan di dieu. Siap pokoknya mah dah. ya ngomong-ngomong ya beradu sewang patungan ya. Saya deh tulis di warung. Oh, gitu orang mah tuh. Amat tuh di RT. Itu bener mantep teh. Seksinya. Seksi gitu. Nanti barang mah ieu. Bahaya, tak bahaya. Pik, sia kenaon dia. Oh, kenaon cenah? Ya salah yang ulin jeung RT. Ah, sia kada sia. Poin kana RT sia ho. Henteu lah, aing bukan ulin ka arsal RT. Sia bisa wae. Ya teh, ngomong-ngomong kopi jeung rokona. Ya. Tah kieu sip, mantep ya mah Pik tuh, rezeki mah. Mal pahili jeung ti kotok Pik. Urang ngopi Pik di dieu. Tapi mal mungkin RT ngerti ka maneh, pasti ka aing yo. Nyau mere rokok kopi gitara. Bener tuh teh. Tapi ngomong-ngomong teh ka mana anak RT itu kalau luar. Nyau tuh luar ih orang nungguan. Telat sama bieu mah sare. Hah? Sare teh. Oh sia mah, aduh aing jadi tunduh. Hasilan dah Pik tah, kopi jeung sia teh. Ah, siap teh. Aing sare. Mana? Ke mana? Sare aing yeuh lewat dapur lah aingnya. RT mah. Teh mah dah.
Coba geser ya. Yang diuk. Wah, shit. Enggak sih Pik, ulah yang saing ngajeng aing, mau mampu, aing mah geus direstui ku RT. Rina ge anjing naon saya anjing sia aing geus pede jeung RT mah. Kok sih nggak bisa ngomong kos gitu sih? Hayangnya homa sia sebenarnya mah sia ditipu. Ah, no bener sih Pik. Tuh bener lah, pugu si email lah keur ngendong du si Pak aing nyaho berangkat nabi ye. Duh, gak, urang ditipu. Yang paling nang hasbun eta. Duh, gak pantesan RT langsung ka jeronya. Kita bayar we kemana dah? Nggak sebenarnya genang duaan. Setengah ewang we dah. Orang kopi nama nih rokona. Pindah hati sia tegeun hati aing kayak gitu mah. Tapi goy, eta kopi na aya teh si Ropi. Orang cokot ya. Oh, bener oge sih daripada urang teu teuing. Coba tuh penta kopi nanti si Ropi. Iga eueuh. Hei, siapa itu kabur? Tak kopi aing gedekeun. Gudak. Salatullah salamullah ala toha. Bos, saya ninggalkan aing. Kagetkeun wae sok sia. Ih, Sorry. Lainnya tak aing ngadengnya sia tumben selawatan yeuh. tuh mau kitu ge aing buka kaelingan. Ih, mana sia jelema tara eling. Munah wae tara eling. Aing mah sok selawatan mangan aing mah tara ditembong-tembongkeun we ka batur. Lah, sia bisa wae. Ngajawabna sia. Aing pusing ka dieu we lah aing di itu diladekan wae ku coki. Oh, coki ieu. Biasa saya eta mah sok ngalaga wae. Ka sia mah resepeun soalna. Lah, resep si resep. Aing sebunga we atuh tah saur bareng. Ujung-ujung nama teh ngasbon. Heh. Ngana ujungna. Ujung nama aing ngautang deui we lah ka warung aing ngautang mie. Sia ulah ngamih wae henteu bagus kana kesehatan. Asli dulu henteu bagus, ngadang mie. Bagus lah sehat. Buktina awak aing tuh seterek tuh. Mun sia hirup dulu henteu cocok. Ngadang mie. Keur mang selintik sia atuh mikir lintik buk sia. Atuh sia bos, biasa we ngomong na eta meuni pengenakeun wae ka aing. Atuh mada yang situ geus biasa ngomong. Sia keur naon sadar riwa amat. Keur nguruskeun naon sih? Tah sia eta nguruskeun saur. Saur. Eta cok si abet pundung. Kuno naon? Eta mah nanti jadi ilu saur tidinya. Mah nya. Bener lain sih bet. Nah, begitu we cok. Aing sebenarnya mah kajian wae serek sahur di imah aing wae ge. Ngeun aing nyawana sia sararua jeung bararudak. Maksudna sarua kumaha cok? Aing jadi lirik teh ngarti yeuh. Iya, jeung bararudak. Sebenarnya aing nyaho tara puasa, maka aing rugi. Ngatakeun sahur jeung aing ge di imah aing. Saruan aing sia dae tah. Argoy kaboehan tara parluasa. Ah, silut bulu lah. Saruana pokona masih ya. Emang alasanna naon? Kok bisa nyaho sih? Jadi kieu ye. Kanyahoana mah tadi ku aing keur bareurang sia. Anu alasan nyeri beuteung lah. Bet, Naon sia? kenaon sia? Tuh keur nungguan magrib we yeuh lah lalila karesel. Mun cara jelema teh emang ngabuburit meureun. Ulon sia emang naing naon sia? Emang sia careuh, Sia lasun sia anakna. Kunyuk sia indungna. Bodoh. Ganek sih doh ngomong sok ngaco sia. Orang yang lalu lulus keur puasa aing. Teu percaya model sia puasa. Sia eta taremet anak beur sia. Mana remeh, remeh eueuh. Ah sia ngaku we sia eta neunteun cai nginum sia, bukan aing teh nyaho sia. Goy nyahuan saya. Aing teu puasa sia Allah ngomongnya. Kabur udah. Aing. Tapi na bet aing geus sarua teu puasa. Aing geus soal sarua geus dahar bet. Goblok yang si seruana. Kabudak korengan saruan teu paruasa. Aing sia. Aing. Nempo film seksi-seksi lah. Hei, mantap ya seksi. Astagfirullah korengan akhir puasa. Tapi nas tanggung. Moal meureun detik mah. Mumpung rarehe. Eta nongkrong naon ieu? Curiga bulan puasa ieu. Eta si eta nonton seksi-seksi.
Ayo sia, nonton naon Naon sia? sia? Curiga. Nonton naon sia pokoknya yang musikan. Ah sia, bulan puasa oge nyeulan nu kos kitu. Bijakeun ku yang sa KRT. Lain yang melain sia. Ah bijakeun sia ku yang KRT kanyahoan oge bieu. Oh, tuge aing ngaku Tah sia. kitu sia. Tapi cul ada bijakan KRT era aing sia. Heueuh moal, tapi sia kudu aya syaratna. Naon syaratna? Eta aing hang ilu nonton. Ih, sia kieu ku aing sia teh. Daek dibijakeun KRT ku aing. Oh, tuge orang nonton bareng. Tah kitu. Besok tuh. Bagus. Arab. Goblok. Seksi amat ya. Budak itu kenal ya? Nang kenal nih tanya, rada curiga yang beri lengan di bakal pernah banget nak itu. Babuan porong sakit sesi eta. Coba kontak di intip rada deketan ya. So, kita juga nah. Korengan porong sakit sesi. Keun ku aing disurah, tapi ku aing ngarek di lalaga heula ieu budak ya supaya Sin batal, iya tapi bagus. keun ku aing dijailan nih budak ya. Lemok syata. Mangkana ta bulan puasa, ulah sok pendukan hari itu haram, bisi batal. Oh, anu kah berangan lah, tepararuguh ya alasana. Tapi cok, didinya ge lain geus batalin ke puasa. Batal. Batal naon sih ya? Adi inget tuh keur ngalawudu teh ka inum. Heuh nya. Tapi kan aing teu sengaja dai. Oh lah cok, itu sengaja mal batal, ai sakali mah. Oh bener betnya. Oh lah, nih. Oh lah sakali mah. Paneta mah ka inum lagi 3 kali. Hah? 3 kali. Atuh batal teh mah cok, 3 kali mah. Ah, berarti main lagi saruana teu puasa bet. Oh, ih. Hah? Berarti aing tadi teu puasa meureun. Atuh lah batal, komong geus 3 kali mah. Aing